aing kewajiban aing ka salaki tanya eta taat wajib nurut kanu jadi salaki paritah eta peteu patungang tongong jeung aturan Gusti maka aing wajib nurut. Aing pernah sedekah 200 juta acan pernah can nih woro-woro nu aya di kana kotak amal gambar bedog we sabaraha gambar bedog si gara malaikat jaga diri nguduh loba bedog di mana cen si orang lebok naon bedog nu si ai ai pernah ngawakafkeun tanah 2 hektar ke pesantren bujang-bujang naon atuh boraheun ai jaga di payunan Allah geuning urang mah salat dengan saukur 5 kali sapoe bari eta ge cilencang culang cileug bari gan puasa ge urang mangan saukur sataun sakal munggah haji ge saumur hirup sakal eta ge lamun mam naon boraheun aing jaga di payunan Allah geuning ibadah salat saukur 5 kali sapoe ibadah puasa sataun sakali ibadah tahajud datara ibadah 2 haroream ibadah musejen haroream naon atuh boraeun keur aing ti mimiti detik ayeuna aya hiji ibadah nu teu diukur ku 5 kali sabinten teu diukur sataun sakali tapi keur aing ti mimiti ayeuna ngiceup aing ngomongna aing seurina aing senyumna aing ka salaki bakal dipandang ibadah naon ibadah nikah ti ayeuna aing bakal panen pahala nya nyodorkeun ciherang aing ciherang ka salaki nyodorkeun ciherang dina kitab disebutkeun keur istri nu sok nyodorkeun ciherang ka caroge bari ikhlas maka ku Allah diganjar eta istri ganjaranana sapertos ganjaran netepan 100 rakaat. Aing pernah salat 100 rakaat pernah cak isuk masodoran cai sarobalaban salam bikeun jeung galon-galona senyum senyum kade lain seuri senyum ece senyum kasalaki kade sare seuri kadenya bisi salah tangkap bisi uih ti dieu jeung agak-agak we hareupeun salaki naon maneh balik ngaji kada rake lain seuri senyum ece we senyum kacaroge tabassama fi wajhi zaujiha nazarallah ta'ala bi ainir rahmah senyumna ece kacaroge bakal dipandang rahmat khairum min ibadati sittina sana langkung sae tibatan ibadah 60 tahun mata ece uih ti dieu bukakeun pantau senyum hareupeun salaki papa ade kartos ece nyium tarang salaki nonong osok tara atuari eti non gawe sate ece nyium tarang salaki nonong dan ece nyium tarang salaki nonong maka ece teh bakal diganjar ku Allah ganjaranana sapertos nyium hajar aswad teh ayana di Mekah saginggireun Ka'bah keur ece mah teu kudu jauh-jauh teuing ka Mekah ti mimiti ayeuna balik ti dieu bukakeun tarang salaki cek salakina teh kunaon maneh balik ngaji ngarada gelo cing hajar aswad gitu kada sumuhun atuh jang maden abi nyium tarang salaki teh siga nyium jawa-jawa dong sarowe urang dicium ku maneh ge siga dicium ku muning sanes masalah nyium jawa-jawa jeung nyium muningna tapi di antara ciuman eta teh aya ganjaran ibadah laras punten da kumaha atuh jang made abi magablag salaki teh kabeuki nangos abi magablag salaki teh kabeuki nangos kadang abdi sok cemburu kana umul-umul eta mau umul-umul ditutup 2 jam ku salaki abi teh ngicep-ngicep abi mah bawa ditutup 2 jam no aya jadi porot-porotan we bari dicarekan kunaon atuh ece nyata geus jadi karas
berarti salaki ece resepkeun keneh kana umur-umur daripada kapamaji mata engke mah peuting ganti gayana jadi gaya umur-umur samemeh ngadoakeun salaki ece aberek naros heula ka ece naros naon ujang lamun caroge wangsul ti kebon wangsul ti mana oe pernah ti disadiakeun cai kopi bari langsung dipencetan osok tara lamun salaki wangsul di mana we pernah tadi disadiakeun cai panas keur ibakna osok tara lamun salaki wangsul di mana we pernah teh nyambut salaki dangdanan sigareka uleman osok make sesengitan keur nyambut salaki wajar teh lamun salaki teh betah di imah wajar teh lamun salaki kawin deui jadi saha atuh nu teu ecreuh sing horeng gening salaki betah di imah teh lain salah ting salaki gening urang nu di jero imahna tepi karesep bade dirobi heuh bade dirobi cak timimiti enjing dageus ngaos jeung jangmade lamun caroge wangsul jam 5 sore ti kebon ti pasar ti mana wae ti jam 3 ece masak katuangan nu dipikaresep nu janten carog beres masak ece langsung ka jam di jamban teh terus beres ibak teh terus wud beres wudu teh terus eling salat maksudna langsung salat beres salat asar teh doakeun salaki uihna sing salam bari nyana rezeki anu hal beres salat anggean nu pangsae-sae beungeut taprok kuat bibir cek kulit make seseungit sok geus masak tos salat tos seungit antosan caroge bari nonton TV bari zikir subhanallah 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 torojol teh caroge uih katinggal engal ece ngadat bukakeun pantau bari senyum papa canak panangana raos salamun gitu oh sok gitu tara Dakumaha atuh ieu mah ari hayang salaki betah di imah ari di imah siga bebek betah kan moal salaki kartos sok aing tong kitu nya tong urang siga batu susun aing di kamar teh aing di kamar urang teh khususkeun kamar teh sunnatna teh diseungit khususkeun kamar urang mah seungit sabab naon sabab hiji kamar nu diange ku seorang istri sareng carogena bari seungit maka eta kamar teh bakal seueur didoakeun ku para malaikat mata kamar urang masing sarareung ulah siga urang batu susu di kamar nate sagala rupa ayah hanapeun ranjang teh ti mimiti nangka cawa siga goal laras kitu laras khusus ke kamar urang masing sarareung sing sarareungit lamun aya caroge sing alus dandanan lamun aya salaki sok aing mah tinggal diwedak jeung ngadeng diwedak beres diwedak terus beres masak jeung ngadeng teh naon deui dina rumah tangga mah eueuh deui dina rumah tangga mah hayang jadi ibadah mah aing sing sae kanu janten caroge mun salaki keur galau nya mun salaki keur loba kabingung keur loba kasusah ulah namah kabingung sok aing teh sing bisa ngabeberah hate nu jadi salaki ceuk aing teh bebe
Kenapa sih Beb? Aduh. Cium tarangna moca. Gitu akhirnya. Oh, mun aya salaki teh biasakeun senyum ka salaki teh nya. Biasakeun senyum ka salaki. Ulah siga kurang batu susu. Dan naon rumah tangga mada sakitu. Da lain ku harta ai. Bagja dina rumah tangga lain ku loba duit. Kadang dina rumah tangga teh ai urang jeung salaki alus tarapasea kadang gogoda teh jaga teh datang ti anak kadang boga anak pika sebeleu urang jeung salaki jeung pamajikan tarapasea anak bagir kadang gogoda teh datang ti mitoha leres koplo goblok mitoha teh leres kadang urang bagir jeung salaki bagir jeung mitoha budak bagir gogodana teh teu boga duit leres kadang urang boga duit jeung mitoha bagir jeung salaki bagir jeung pamajikan bagir anak geringan wae dina rumah tangga mah moal salamina bunga moal salamina sus jadikeun kabungah aing dina rumah tangga jing jadi ibadah kasusah aing dina rumah tangga ge sing jadi ibadah naon ibadah teh diniatan Gusti abdi aina nuju susah mugi Gusti maparin kabarokahan kasusah abdi mugia Gusti ngabimbing abdi jeung salaki ulah jadikeun kasusah ieu jadi kupurna abdi ka Gus ninggalkeun ibadah ka Gusti sanajan susah ibadah sing leuwih remen sanajan bunga komo bari bunga mah ibadah sing leuwih rajin karti ai insya Allah gitu nya ai wasiat amaden kasalira ka hidup kaduaan sanajan amaden can kawin baik tenanya ya ieu mah hitung-hitung papatah kolot ka anak aing ya oh mah dina rumah tangga teh lain ya anterkeun salaki urang sing meunang ridona Allah anterkeun pamajikan sing meunang ridona Gusti bersihan nafkahna tina ladang halal bersihan beteng urang tina ladang halal yakin jaga aing boga budak teh bakal soleh bakal bagir bakal pinter bakal husnul khotimah mudah-mudahan sing barokah amin ya rabbal alamin parantos tabuh 12 hawatos panganten geus diriseun mudah-mudahan ieu wengi sing barokah amin sakantenan abdi ngemutan deui seueur nu naroskeun urang batu susun anu sok biasa ngiring sasihan karanca ucing perkawi sasihan sasih enjing ninggal heula kondisi pami kondisi natos kondusif insyaallah sasihan bajeng deui pami acan kondusif mah dikirna di bumi masing-masing heula tapi mudah-mudahan sasih enjing sasihan di ranca ucing tiasa dilaksanakeun mudah-mudahan sing sararehat sadayana sing panjang yuswa sadayana dari ibadah amin ya rabbal alamin mangga angkatkeun panangan urang ngadoa heula ka Allah tuturkeun abdi bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fi auladina wa barik lana fi baitina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi baladina Indonesia barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma
fi khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Hatur nuhun, mudah-mudahan uwi dia sing di Jawa dua-duana sing barokah kasadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang saweran, mangga nubari ngiring nyawer mana kapayun, nubari uwi hati-hati uwi mana nubari ngiring nyawer sawer kenalan. Nubari ngiring nyawer merapat kapayun nubari ngiring nyawer. Sawer kenal yuk saweran lah eta ai. Kuai sawer kenal kuai. So kupangan teh sawer kenal eta kupangan teh sawer kenal. Sawer kenal. So, nubari ngiring nyawer mana kapayun, nubari ngiring nyawer. Ieu tayasanna sadaqah saweranana sing barokah. So. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allah